Dina mangsa Idul Adha ieu balarea pada ngocorkeun getih kurban, ngocorkeun getih sapi, ngocorkeun getih domba, pikeun anu mampu. Atuh pikeun urang mah anu teu mampu cukup we urang mah ngilangkeun atanapi ngurbankeun atanapi meresihkeun sifat-sifat kabinatangan nu aya di diri urang. Kurbankeun, hilangkeun sifat sombong urang, sifat adigung urang, sifat rakus urang, eta teh kabeh ge sifat kabinatangan tah hilangkeun. Sifat rakus urang teh hilangkeun. Hayang ngawasa hak batur komo eta ge tong boroni ngawasa hak batur dalah hasil usaha lu atleet kesang sorangan ge jaga bakal dipertanyakeun komo hak batur mah, komo ieu anu milik batur mah ku urang diaku, ku urang dihak dikawasa tangtu eta mah lain ngan saukur dipertanyakeun tapi tangtuna bakal jadi mamala nu ngaberatkeun jaga di alam kubur kadituna di akhirat sakitu baraya. Assalamualaikum.